begitu ka masjid terjadi deui tanya kunaon eta terjadi ka masjid iblis aduh di dinya aya nu keur sare nu keur sare sih bisi kahudangkeun nya nama mun hudang waduh zikirna teu kawawa geus kena hees bae eta macaknya nanti itu pun nu salat teh diantepkeun sebabnya nama salat ge dibaturan ku kula ieu kula na asup ka jero hatena he salat teh sia yang kalem sia kuari mah he salat teh itu eta mah teh nu hees nu kerek asal geus udang bae teh bahaya lurah dicarekan dunia camat dicarekan geus kena hees bae nya nemang cakep kitu iblis ge teu kuatir kajian kena hees bae teh aduh dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta teu pandang bulu saha jeung saha nya nama zikir bae ka Gusti Allah dialah iblis ge iblis waduh cek kena ieu bahaya mendingan kena hees dak lolobana kiai mah harees Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya bandingkeun maham ilmu jeung salat sunah masih luhuran keneh maham orang datang ti jauh aya lengkahna aya ngaluarkeun ongkos aya meuli uduk semacam di jerona teh oh pohara jasa juk diuk nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah nundutanana eta masyaallah pohara jasa hendak malah ganjaran ngajina nundutan pohara jasa lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah subhanahu wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah amal anu saadag-adag amal anu sababaraha godang loba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah pan bolon eta bos kitu teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah Allahu akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang maha agung atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah maha terus kablah ditudah gitu ih teu ngarti ka Allah mah kos kitu mantak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mantak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat.
kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokona hewan. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Eta salat subuh. Kambe bau bentek betul salat subuh. Insyaallah karim. Tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit. Eta geus wauh ta ka Allah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah. Masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh ka maka jeung hukum. Mun ngridit kene can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalaya. Tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaat-manfaatna, berita-berita, informasi-informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta can wauh ka Gusti Allah nu kos itu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara adzan nyana hare-hare bae can wauh ta jeung Allah ta jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan keneh. Datang ka imah pararuim. Isa jupake nonton TV. Eta di Cikupa teh karita. Ambalaya ka unggal kecamatan, Kasepatan. Mau nuntut ya pasar Kemis doang. Teu kaliwat. Ya Allah, ya Rabbi teh warang. Jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna, di deuleu pagaweana. Tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantap hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja bae Gusti pan abdi geus wauh ka Gusti keur di dunia. Nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi dia malam Salasa malam Rabu. Terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manya abdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ngridit, embung mabok, embung zina. Eta teh abdi nu mantap embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pencak Gusti salat abdi salat, pencak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang khusyuk mah tuh hampur bae Gusti. Teu kitu tah. Cek Gusti jalan coba padahal banget sih adalah barang di dalam teh. Bener ada herang saya pikir begitu. Malaikat amankeun teh mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat? Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamat. Komo nu wauh jasa. Masya Allah, nu mantap libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian.
wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi, urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik, urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tang ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah, pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak ti mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus urang bersyariat bertauhid berangkat ti mimiti aqwal datang ka ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tah wauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng na jahe. Lain ridho menang godog dungdung. Masya Allah. Urang mah dulur nyegat teh diteureun, babaturan nyegat teureun, giliran bae manusia konde. Lain urang teh diajak malah, teu daekeun dipaksa. Doraka malu. Ya Allah, ya Rabbi, wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah. Mun geus manteng nikmat geura. Salat teu moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganna mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranna 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin. Kadieu sia. Mun ye kabeh ya. Urang mah lain kadieu sia, mun 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Apa sedekah make kembali teh kira-kira. Tuh ya baca can paham. Eta keur carita sedekah. Boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae. Pelit jasa ka pamajikan teh. Bejaga balanja. Nu kamari pan aya kombalina. Kamari iraha kamari. Sia nyokot. Oh, sabaraha 100.000 meureun kali ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana? Beuka, geus sabaraha poe eta? Sabaraha poe. Tungtungna mah gara-gara balanja hapeuk. Oh, kadenge kata tangga. Masya Allah. Kudu ge ka balanja tah. Ka balanja dia tah. Balanja deui ka. Beuh lain ye.
Masya Allah. Taya orang belajar nu di deuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu di deuleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh. Nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar. Kudu belajar lah mun teu belajar mah teu moal bisa. Naon di kudu belajar, geus belajar bisa, geus bisa jadi ahli. Geus ahli mah nikmat, ahli sedekah, ahli ngaji, ahli salat, ahli mun geus datang ka ahli mah nikmatna naon. Moal datang ke ahli mun teu belajar heula. Geus belajar heula urang buka duit sabaraha dia? 10.000, 1.000. Hah? Belajar. Buka duit sabaraha dia? 20.000, 2.000. Hah? Sia. Buka duit 100.000 ya, belajar. 1.000 kali. Hah? Teu naik-naik. Belajar teu naik-naik. Geus berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae. Teu naik-naik takos kitu teh eta, masyaallah. Urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor man sektor mana urang nu bisa ieu. Urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang. Henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang? Akur bae. Akur bae pake naikeun derajat. Urang dibere dunia, coba dunia pake naikeun derajat henteu. Urang dibere tanaga, coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye. Pake teterekelan teh dibere ilmu, dibere wawasan, dibere ilmu politik, dibere ilmu ekonomi, dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya lain sebagainya. Pake naikeun derajat apa henteu? Ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa? Ongkos maca Quran, kita maca Quran. Cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah wari atuh belajar teh hese. Eta teh Quran dibulak-balik main. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh. Nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kulya, terus kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah. Atuh kos kitu bae tah ulah jadi ulah risih. Ku sebab teu bisa maca Quran aja teu baca eta Quran eta. Geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae. Emang bisana eta doang eta teh Quran. Jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka. Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cik sakaol mah. Dia sih 100.000 kan kurang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini wah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 pae nya geus mah boga atakah. Nah di akhirat begitu dipertimbangkeun ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pe cenah cak kiai pan kiai ge tangkangnya nabi cak di Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tak bahasa-bahasa kos itu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kuljas nah yang maca bae mungkin moal bisa demo ka Gusti begitu ka nerakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulhu cak saha cak sahanya haritanya tuh tanggung jawab aya kitu mah cak saha ngaji dieu sa ngajina cilongok tangkeun kiaina
Bener pernah ngutangkan? Bener. Cak saya bukan kurang tepan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala al-ikhlas mi'ata marrah. Mi'ata alfi marrah, yajakan ataqallahu. Mana eta cak Kanjeng Nabi? Tapi dipanggil. Bener pencak Gusti. Wah, bener ieu mah tuh. Geus ka sorga lah. Cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an. Geus sampura. Ampura. Nikmat luar biasa tuh. Nuhun libatkeun diri urang di pengajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah. Mun geus ngarti ka Gusti Allah, ibadah teh mantep. Mantep para ulama daek baca Quran tengah penting, tahajud, maca zikir jeung sajadah ngarti nyana ka Allah. Pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah. Undangan bae kerek nyan. Undangan aing ngabeun paruyang cenah ieu. Duh, esek. Oh, nang puyeng. Undangan teh kudu nikmat. Alhamdulillah rine ieu maca Quran. Nu biasana osok sajus ieu mah undangan ieu bisa 5 juz. Nah, ieu mah lain, rokok beak ieu. Eueuh dia nu ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lah gua. Dakwah sih kos kitu. Masya Allah. Tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia geura salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan bae salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar. Deret. Hebatan kene nu kerek. Tah eta tah bentar. Iblis teh di masjid begitu dekat masjid terjadi. Terjadinya. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tanu keur sare sih geus kahudangkeun nya nama mun hudang. Waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya nanti. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebabnya nama salat ge dibaturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, he salat deui sia. Yang kalem sia kuari mah. He salat deui tuh, eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus hudang bae bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan gini. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya namang. Takos kitu iblis ge teu kuatir. Kajian mengenai SB cuma doh, dah eta tanda bahayana seorang manusia mengerti ke Allah bisa membabi buta. Ke pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cekeuna ieu mah. Bahaya mendingan kena hasan. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Kizaud urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walina angka tuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Kisya kontan apa hutang?
Ceknya leungit di jalan. Berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tuh nikah di mahril mazkur. Ajal. Kuring nerima nikah ka Nyi Zarwiti 10 gram hutang. Masalah di hutang teh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disalean ku Ki Zaid. Cek Sarwiti kula mah moal waka sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Oh sia Sarwiti sosoreun aing sosoreun. Sebab mas kawin eta adalah gaganti budi. Budi teh bahasa Arab, bahasa urang naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukupang. Urang cukupang memang deet pikiranana. Dibere budi teh teu kaharti naon budi caknya. Bahasa Arab jinganna. Datu diaji kurang cikupang, bahasa ortodok. Bagori maka arti oh surabi beulah aya cengkehan. Heeh. Anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung. Eta. Sia cek awe emang sok baeud sarua bae. Aduh. Adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun bareng aing sok baeud burung. Tah. Cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil buti gaganti liliron tina bobogaan kula. Berarti nyamuah 10 gram jadi hutang. Wari lamun dibikeun bae atuh uga gantina. Bisa. Ini Sarwiti, mun can dibayar, moal. Atuh karek balik heula teh usaha jung itu didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang Mas Kawin. Oh teu tanah. Cintaku tetap padamu. Masyaallah, ngadenge cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha. Eta dikersakeun nih Ki Zaid teh usahana ngajejes. Pas kawin di PHK. Kuari usaha teu maju-maju, malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet bueak kabeh. Mana kontrakan can kabayar. Mana duit dicopet batur. Kabeneran deui, kabeneran. Masyaallah kontrakanana bocor. Ceki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk. Datang ka pamajikan deuk ngahibur diri, endahan menta mas kawin. Waduh. Ceki Zaid kieu amat geus sabulan. Ka 2 bulan, ka 3 bulan. Nah, ka 3 bulan Ceki Zaid teh jaka can boga ieu jang mayar mas maldi sakulah mah. Tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin, ulama deuk meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkeun pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina di hutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Sarwiti teh panasaran, sanggeusna panasaran, kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang teu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi sarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababar hakal ai haruha tafsahu qabla waqti. Kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar. Nah ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri
bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti. Cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadini saruhu. Temenang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep mungguh qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan ku ari KKUA Cikupa atawa langsung ke kejaksaan. Pagi Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendung kuliah greget hayang gegiraan diuruskeun. Tenang neng, tenang, negara orang kan negara hukum. Bohong, negara hukum teh pada usara memboga hukum lagi kudu dihukum. Ih Sarwiti paham amat ya, jadi mamarahan kieu enak neng kieu kalau boga salaki ngaran Zaid orang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus setahun. Jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang. Datang ke kualit teu bisa mas kawin. Saya lapor kepada Bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah wakka dibubarkeun teliti heula. Panggil Zaid. Mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang pasar Kemis kota? Kota pokoknya malah pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Ongkoh kampung, ongkoh kota. Dan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam. Terima kasih. Demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set. Kirim dari baca ke Zaid. Panggilan saya. Berangkat ke Zaid ke itu. Zaid. Ini nama Zaid? Betul Pak. Punya istri yang bernama Sari orang Cikupa? Betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya dihutang 100 Pak. 100 Betul Pak. Sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas. Betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak. Nah sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini di bawah naungan presiden, di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik Sarwiti saya kaget, balik idah resnya siat tilu kali sucian. Ki Zaid mulai ngomong bubar dengan bogoh jasa 1 juta kali bogoh situ mampu bayar mas kawin balik sih minta ongkos tolong kain lain mere ongkos jak jasa minta ongkos itu bapak panan berpunya hukum kula kadi pemainnya kudu leumpang ka pasar Kemis sebelah sia an baku aku teh rakyat bapak ongkosan atuh Pak ongkosan tah ongkosan ku aing teh pada duit 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ka ditu ojol ngaranna itu.
kos gitu jadi menang saunang menang nyaho tak urang jadi wauh we takon ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang lantas ye hukum Allah teh direkayasa begitu tak sarwi ti laporan ka KUA KUA bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan sana itu mah saya tidak mau tahu datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta sedang sakitu ge alhamdulillahirabbil tolol alhamdulillah siapa neraka cukup sakitu kita sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana dek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modal sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke disidang ku Gusti Allah aja uci bener sia ayeuna pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa ulah eta teh haram aya saksina sa jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge lumayan mun teu pernah nyaritakeun bahaya kulo mah sakadar nyaritakeun tamaka rasa kareuntut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kulo mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji kadi itu sia aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah deuk nyampekeun hukum doang ji kiai cenah aing kebae bagi 2 bae tolong bagi 2 aduh aing geus disogok peureung ku jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Qur'an anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya plong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Qur'an jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Qur'an teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika urang boga kendala dek cair imah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa saya teh lapor teh aja sagana kudu 3 juta encan ongkos encan mun urang jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa di zaman sahabat bajelema hilir mudi ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun A disebutkan A B disebutkan B nikmat aya mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa kurang keadilan jeung kejujuran negara orang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran amin ya rabbal atawa nu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan
itu pemutusan hukum, maka nu diizinkan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinkan ku kepala silahkeun eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina di hutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan bareng 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunya Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der diwati geus ka ditu nama meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali dua kali Gusti berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun diana di hutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wati sarihi bil mahri tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharuha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetap hutang dan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna bai Umar ngaranna mustari tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duit can diserahkeun motorna aya nu maling ta eta jual beulina geus langsung bubar bae geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun motorna ge can diserahkeun kabeneran motorna ieu leuit atau memang motorna bubar teh akad da eueuh naon-naon tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari Zaid ngajual motor kaki Umar motorna ku ari geus diserahkeun duitna mah encan kan motor geus diserahkeun jadi teteh jual belina motor geus diserahkeun duitna begitu ditagih icuk colek icuk colek icuk colek wae terus atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo senen bonen nah ieu jual belina teu bisa dibubarkeun ku hakim
Lantaran barangna geus diserahkeun. Kuari mah lain tuntutan per pembubaran tapi tuntutan hutang kuari mah. Jadi teu bisa dibubarkeun. Geus teh barangna diserahkeun, geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana, kuari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk bayar. Kuari ge sarua bae, ieu teh sarua jeung jual beli di sarwiti teh ngajual apem kaki Zaid 10 gram. Cak tukang apem ja apem aing mah aya bae, lain apem eta. Besi apem nu dingiru lain ieu mah, nu dibawa setiap saat. Nah, eta teh geus diserahkeun kuari apemna kaki Zaid, tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan, tuntutanana kuari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin. Sarua tuh ieu mah keur carita contoh. Zaid ngajual motor kaki Umar 10 juta. Motorna geus diserahkeun kaki Umar, tinggal duitna encan ja. Caki Umar engke soleh, barang sore engke icuk, ditanya icuk engke tole icuk deui. Jadi eta mah motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan, perjualbelian teu meunang. Lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu, kuari mah nu dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu ge sarua bae. Zaid kawin ka Nyi Sarwiti, kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh. Kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid, berarti geus diserahkeun teu meunang. Tah ieu ulama teh deuk nyaritakeun la ba'dahu, teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun teu meunang dibubarkeun, teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin. Lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid, kuari mun dituntut iraha deuk bayar mas kawin. Tuh, ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya. Betul. Balik bae. Nungguan sate doang ngungkus balik. Emang gitu otak urang. Otak urang ngungkus gitu. Sumati galin nun najazul basu. Tuluy nuliskeun sekal mah dilestarikeun ieu pembubaran pernikahan harita keneh. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina, bari barangna barang Sarwiti can diserahkeun masih gres keneh. Gres keneh. Teu ngarti urang ketos aya gres naon sesuk. Pokoknya gres bacan kagores-gores masih orsinil kene. Nah tanya Ki Zaidna bener can pernah ditoel-toel acan bungin, asal ditoel ngajimpret syaratna mas kawin kudu dibayar heula. Lantaran geus akurat ieu ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal jazul pasku lastarikeun luluskeun harita keneh. Begitu geus dicek kebenaranana bubarkeun pertikahanana. Tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam, cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti ya Bapak terima laporan saudara, dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul, setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari ya udah sekarang hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihat rabi, menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat. Gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe, Senin, Selasa, Rabu, Kamis subuh, isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dak dibubarkeun pertikahan poean kaopat, col Ki Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pan tegar amat Ka Zaid. Kaluarkeun ngunyana. Naon eta? Mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen doang, timbang usia kan itu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, oplo jasa teh Ki Zaid dah. Kek kula nungguan aja ieu mah di Cikupa ieu aya toko emas tadinya. Silakan. Datang ke toko emas. Pak, ini emas asli apa bukan? Sini. Kotek. Ya, betul. Emas timbang. Begitu ditimbang, tak betul 10 gram. Serinya Sarwiti.
Wih sariti kok mas kene geus morongkeun jalan. Geus dijingjing jalan teh. Naik ojek cek tukang ojek ieu bau naon nya cenah. Cenah kiai macem-macem emang kitu pugu. Datang ka imah, Waalaikumsalam. Eta naon sariti? Sempak. Kan ku sia ibu kawe siap tempur. Lalu menzakila yusalliman apa tahu kecuali kizaid poyan kaopat masrahkeun napakahna yakni masrahkeun mas kawina teu meunang Sarwiti ngabubarkeun pertikahan lantaran kizaid mampuan begitu ditangguhkeun 3 poe kaopat poena mayar mas kawina salamet kabeh wallahu alam.